Jang, bulan akang. nu matak di sisi we dewek ah. Nya di sisi we akang. Babarengan jeung si Manyin dewek teh. Eta teh akang bawa batu. Ngan bejana kamari katemak si Mang Manyin teh. Tapi isu-isu kulamprang ketempo ku dewek. Lain Manyin mun Manyun tadi mah kamari umurnya nu maot teh. Weh! Aduh! Sugan aing hileud peuteui bi teh. Aduh, orang disangka hileud peuteui. Eta kumis dipake ngejeprit kitu. Ye, kajenting kos kieu pamajikan kuring meuni kuat handahay. Aduh. Handahay teh naon si teh? Andohoy kan. Oh, indahoy. Menikmat nih kumis aa Manyin. Ya, kumis shot teh anu pantes. Ngejepret jiga dewek ngejepret kieu. Ai sigaret tai kitu mah tuh. Boro-boro ngejepret. Teseban pona oge. Memang kumis wing mah turunan tai. Paingan bau atuh. Tah eta anu dipenta teh emang bauna Kang. Oh, eta jadi ciri khasna Ciri khas Kang kuring teh. Oh, lain Manyin. Ulah. Oh, bejana maot kamari katembak panah geuning sehat geuning. Sok nanaon teh main eta wae. Goblok anu leutik teh teh. Ngadoakeun maot ka kuring. Beja dewek. Beja itu tong dianggapi Kang. Tong ditanggap. Itu mah hoak. Hoak mah baterai teu hurung eta hoak. Ye. Naon sih? Eta mah atuh balik teuing akang. Damang Kang. Muji alhamdulillah. Cenah rek datang ka imah kuring-kuring ngarep-ngarep akang. Rek naon ka imah? Asal aya anjing jegog kuring nongtot dina panto. Sugan teh heueuh akang datang. Efek. Terus jegog anjing nongtot deui uing dina panto. Nya. Geuning lain akang keneh wae. Jegog panto uing nongtot dina bool anjing. Dibalik leguk atuh situ teh. Dah mangkang. Mojo kumaha Manyin sehat? Alhamdulillah biki kasep wae akangnya. Oh nya jelas atuh. Lain akang nu kasep, yoga nu kasep. Najan bari jeung kasep oge lamun eueud dewek teu bisa kasep kieu. Bener, tanpa akang moal kasepnya. Moal. Bener. Rek kasep kumaha sok da usahana tinta dewek. Heeh, usah. Oh atuh. Tanpa akang mah moal jadi. Moal jadi. Aduh, Kang. Hah? Kuring teh lain sorangan. Teu sorangan. Yo, akang pasti eleh ngadalangna Kang. Kela maksudna kumaha teh? Jo eleh ngadalang we. Dalang di dieu rek duet Kang. Duet. Anyir. Aya saingan. Aya saingan Kang. Akang Goblok. Yang minjem bedog euy. Aya saingan euy. Tong main bedak-bedog Kang. Itu naon lho? Anjir. Tah Kang. Ala aya hileud enteh deuleu. Kang, Eta naon eta? eta huntu nongtot. Coba eta huntu nepi ka kitu. Tah eta dalang teh Kang. Dalang eta kos. Pokoknya dalang orongo. Goreng patut. Naon orang sia rek cerek ngahina sia. Ngece teh ngahina kene lain eta huntu nepi eta huntu teh. Gede huntu-huntu aing. Ye, jangan emosi. Untuk balap jeung Jancannya hodalang. Senjaga dirinya. Ya, dalang geus terkenal sajawa burut. Barat. Emang geus diganti gitu? Lain diganti bagi barat. Dibawa lagi zaman Pakoang. Saya teh nyawa teh Pakoang. Sia naon Pakoang? Kareta hidung teh Pakoang. Oh, cenah koang. Karek apa ya oge? Laksona teh ya. Ngece sia nya jeung si cepot. Ento. Anu biasa wae. Kakarak sia nempo dalang kos kieu. Nya dalang kos kieu. Nya. Dalang mah tempo dalang yoga. Apal teh sia? Aing apal dalang sejen mah. Nah ieu mah dalang huntu nongtot. Jeung tingali batu ali kumaha ieu teh? Pokoknya eueuhan kitu batu ali naon makanya dipake? Keur naon? Mana Batu ali mana? Eta jeung hideung kitu si teh. Si teh batu ali atau arang teh. Yo, tai kotok. Tai kotok pasti itu. Paingan atuh. Ya, rame ya.
Ya, gampang nyebut rame sia, nyaw rame nyaw henteu. Gitu. Ulah lalawara sia setiap ka dia aing dipanggil. Heuh, aing ge nyaho dipanggil apa teu salah yeun Bapak Hajat manggil dalang ieu. Ya aing nyalahan panggung ya. Nyalahan panggung kumaha ya? Lain. Maksudna kumaha teh? Ya. Ya salah panggung ya. Ya kunaon geus aya nu ngeusian. Di mana-mana dalang tara aya nu mawa gembolan. Dalang yoga buktina antara mawa gembolan. Tara. Nyamaran ieu mah mawa ajudan aing mah persuma mawa ajudan. Nah, makanya percuma. Nya meureun sieun teu kabayar. Pasti. Da beak DP-na ti heula. Iya teh. Oh, kuring ge nyaho dibayar nyaho henteu. Sia rek ngawirangkeun dalang sia. Nya penting ieu mah ulang siring wirangkeun. Rame ieu. Siangan rame maju we heula. Sia teh. Aing ka mana-mana lajuan di Amerika eueuh nu sia. Ieu aing lalajo golek di mana-mana. Dalang ti Bandung mah eueuh nu kos kitu. Bener. Huntu nongtot. Tepo dalang yoga kasep. Nu mawa gembolan. Ya. Sia denge ku geber sia. Goblok. Goblok teh sia. Sia mending ngageber-geber ka aing, pan aing teh adi sia goblok. Aya ban saring modara nih jelema ieu duaan ieu. Rarasaan mah ya dalang diluluh ku aing. Donald Trump presiden Amerika. Nah lalaja nu beuki ngomong. Donald Trump Si presiden. Ya Donald Trump oge Donald Trump. Ada tuh bisa dengar bahasa Inggris ya mah. Dalang naon kitu patut. Sia deui rek milu ka mana sia sih? Aing mah rek nempokan mayoritas. Iya pulku ka harti. Aing gara nempo dalang nepi ka kitu. Bener Pat, bener. Hoki. Bener Pat, cun Pat. Goblok botai sih teh. Ya wayana tuh Pot. Sia ka karak lalajo pot. Aing. Hah? Aing hayang lalajo sok. Manya dalang kieu patut make solenang deui. Rame ieu. Sia teh dalang tukang sate ka kitu-kituna baju teh. Ya eta teh. Has ieu. Oh, has eta teh. Ya eta teh tukang kopi. Tuh, tukang kopi cing ge. Sok aya udah reader diharup. Sia rek lalajo. Arek lalajo. Sia dalang. Rame. Sia goblok ka aing. Dalam tapi bilueun. Maaf aing rek ka dieu. Maka dia we ka aing. Nya siana tanggah wae. Apa ieu teh kumaha ieu neuleuh-neuleuhna. Kumaha ieu? Dibanting ku aing sia teh. Rame ieu. Wae. Ruas aing ieu. Cing erek sanduk-sanduk heula ka si Bulbet. Sok aja. Arek Oh, san- kayaknya. Aturan mah aing teh jam 8 teh geus nepi. Kunaon sababna siang geus wayak ieu jam 2 kakarak nepi. Jalan tol macet goblok. Ilok jalan tol macet. Oh, macet sih teh. Macet aing mah. Oh, berarti jalanna keur didangdanan. Ih, halus jalan mah. Oh, jalan berarti karyawan kalaluar. Can meujeuna. Eta macet kunaon? Jadi bangkong buduk rek marah runtas. Padahal mah pacokan we ku huntuna ceplok. Sia rek aja rek ece. Kalajo rame. Ramena dicokot. Punten saha nu liwat. Ngajadaugna sia. Ka dieu sia tah. Aing ditah kadinya hese jalanna. Puntennya Aduh punten. Oh, sim kuring kenging tugas ti Bapak Saibul Bait. Baet. Saibul bet. Dina wengi ieu sim kuring bade ngadalang ku sabab aya dalang anu ti heula. Kapilan ancak ku aing meureun. Emang naon ge. Jadi sim kuring teh dina wengi ieu teh Eta, woi. Dalang naon make di mau BH segala itu teh. Naon eh Aduh, ampun, sia teh
Aduh, rek ngawayang, rek dagang BH sia teh. Ye, can pengalaman ya jadi dalang. Aduh, can pengalaman pajarkeun teh cenah. Ya, jimat kita jimat. Blog, oh dalang jimat aku kutang. Oh, sia teh. Ya, aing ngaranna. Sia mah lain jimat mesum sia mah. Heeh. Ngaranna jimat mah keris. Nya, Peso. can apaleun ieu teh parantinahan hujan. Nahan hujan. Nalang hujan naon tadi hujan. Tadi Aing hujan. can datang. Oh, can datang. Deui kayak gitu mah. Begitu datang ku aing keur ngerepes teh kabut ya. Aya teduh. Hidung-hidung. Oh. Kabut ku aing. Sat. Kabeh teduh bersih numpuk tuh laleutiknya. Tuh laleutik tuh. Tuh laleutik teduh tuh. Mana? Tah. Iya mah lain teduh. Naon? Daki pamajikanana. Heeh, bener. Kurang ajar teh. Daki pamajikan sian tadi di laundry. Sikat atau sikat. Tak nanggap dalang ieu mah tara kehujanan. Yoga mah kahujanan si kene. Heeh. Ah, kurang pengalaman dong. Anjing. Kan aing bener si goblok deh. Aduh. Aing eleh demi hujan di cilaka. Untung saya karunya dalang sama dalang. Heeh. Ulah gitu. Ulah saling ngece dalang pada dalang. Ulah. Siling ajukeun. Siling majukeun. Heeh. Heeh. Di mana aya dalang anu kurang maju, geus tincak wae. Lain kitu. Rojong. Rojong belaon. Goblok sia. Mentoy. Ini hara hese. Sia awas sia mun balik ku aing sia. Kok sia mun balik ku aing mau diajakan. Apaan sia teh adi aing goblok. Aduh hampura. Sim kutil. Kuring. Kuring. Iya. Naon? Kasima ku si ieu. Kasih bak sihir goblok. Naon tuh kasih mah sok mau ngomong. Jadi Aduh, es keluar di wae. Ieu konten teh cicing bisa si mamanyin ya. Atuh sia kunaon manjut pempes. Iya teh perantinahan girimis. Tadi gerimis. Ah, begitu hujan ban, tadi hujannya. Heeh. Urang datang, buru-buru ngeluarkeun ieu tandekeun. Sat. Lerep, merenep. Helap. Cai numpuk kabeh na ieu. Ya, eta mah lain cai hujan. Naon? Cai ki. Sia ngecewae ka dalang sia. Wah, teu ieu aing tibang kitu mah. Ngarsim kuring ayeuna moal ngadalang ku sabab geus aya di dinya. Sampikeun heula. Lamun leungit ieu kuring moal laku. Oh, teteh. Paok ya ku aing ngalikeun. Punten di dieu upami seueur dalang hampura. Kunaon? Oh nya sanduk-sanduk heula, bisi loba dalang di dieu. Sia yang susu teu. Sia nawaran susu. Jangan nawarin susu sudah tuh. Emang aing boki susu mah. Beuki susu. Boki. Boki. Ngan Susu ka era kolot-kolot beuki kene kana susu ampun. Ya, susu Mikir. Indomilk mah geus eueuh tara rutup tokona ge. Teu ngahagal tuh nu hajat teh lain meuli lah. Nya teh nyahoon pangabeukina. Aya susu naon? Aya susu tepung. Geus kajen tinyo lah. Beuki. Boki. Ke aing dek neangan nini. Asieuna ini. Apa nini susuna geus tara repung. Jore eta mah pahit ngeres. Lah sia pahit-pahit nu di imah dikeureuyo. Dina wengi ieu sim kuring muawak ka ngadalang. Kunaon kitu? Punten bisi aya dalang kaelehkeun ku sim kuring dina peuting ieu. Waduh anjir. Sombong. Sombong pisan dalang ieu. Ulah ngararambek. Lain kaelehkeun ngadalangna. Kale ke naonna? Huntu. Pasti urang eleh ieu. Rame ieu. Heeh. Rame. Heeh, eta mah rame cek sia. Asia pernah lalajo aing teh. Kakarak ayeuna. Kur ieu tah baheula di Bandung. Poho deui. Di Bandung aing lalajo harita di dalam Gak dadan. aja jauh-jauh itunya. Oh, eta jangnya. Oh, bener. Rame tah.
Tuh. Henteu. Batak balik oge. Rame. Aya bijil balik we. Rame. Karaeun aing di arece. Nyai dalang nepi eceun. Sim kuring moal make kedebong. Ngadalang ayeuna bade nyandak carios perjuangan 45. Oi. Yo, Jang. Emang aya lalakon 45 gitu. Bae tangga pe antepkeun da geus gelo main. Ngajak. Lain. Manehna we. Buat nemen sia. Sia teh ka ai ka ieu. Itu. Sok. Namun atuh sia teh? Hah? Lain cak manehna 45. Nya. Ai kamari mah kaluar teh 54. Eta mah nomor atuh. Oh, nomor. Beda deui nomor eta mah. Masan togel sia. Kade ulah dipasangan 45. Ya ulah. Eta teh kadang-kadang sok jetu eta teh. Oh teh. Anu jetu mah Mantap kudu dalang kudu sa eta-etana ngomong. Kudu Secemlung ulah omong-omongna. Heeh. Jadi diparasangan tah. Nya. Kulajuan teh. Oh kungsi kitunya. Kungsi. bijil tah. Oh. Bijil. Bijil mantak lo banu narangap ka dalang ieu mah. Oh. Tak dalang yo mah eleh. Oh. Menang tapi menang. Tah. Oh, goblok atuh si teh. Tong da mau kan eleh mah. Ku aing yo. Podaran we aing dah. Ini podaran. Main podaran wae. Serius. Perjuangan tahun 45. Terus rame yo. Entah goblok. Rek ngadalang sia rek mamerkeun 45. Sajak we aing mah. Oh, saja. Ongko ka dalang. Nyain ka dalang aing eueuh ka debongna eueuh tempatna. Atuh ngalawe serangan atuh. Sasari ge sok mawa. Kayang teh seniman jeung seniman teh kudu menghargai. Ari kitu kun mah. Oh, sama-sama seniman. Untung sia saeutik deui ge geussan. Molototna ka ditu tuh. Bener sia mah. Ku aing dikerit dalang Bandung sia ku aing. Orang make dalang yoga sia teh. Orang ajar sia. Sajak ah. Sok sajak. Puisi. Oh, Berarti lamun puisi mah kudu lagu sedih. oh nyamur nih. Ameh ngawawaas. Heeh. Cing, naega lagu sedih naega. Aing rek nuluykeun anu keur ieu teh. Hah? Nuluykeun anu baheula. Nunu mana? Dosol. Wah, Keke. tuh hidung. Oh, kok lagu sedih, puisi sedih sia teh. Encan nyaho sedih eta kalimat banget sedih sia. Kayak di mana ge ada puisi sedih mah puisi tentang ibu bapak, puisi anak yatim. Siapa puisi sedih dosol. Dengekeun we heula atuh ku ceuli. Oh sok atuh ku masih we hayang dengekeun aing. Lain aing mah ku kelek. Teu ku kelek atuh. Tukang rabrabna saha? Aya tuh. Aya. Ari henteu mawan aya sorangan teh kieu. Wah, sombong Maaf. banget. Maaf. Wah, sombong banget. Nayaga siang geus karolot oke. Sia ulah ngece wae. Po nayaga mah. Batur mah ieu mah nayagana kaluarana isbi. Ieu goblok Serjana kabeh. mendingan nu kolot. Po ame ngurangan mun gajina. Nu kolotna bisa dibobodo wae. Tah siap pidorakaeun geblek. Doraka mah kumangke we lah. Pantes ya mah mentak huntu nongtot kayak gitu. Gambelan tuh udah dijual. Eta warisan ti kolot. Apaan aing boga nu anyar. Nah, nu anyar eueuh. Datang dicabut deui. Judulna dosol. Tarik rebob. Sedih. Sebih cenah jang. Lagu sedih ya. Kang Berlin sedih. Dalang Naon? nempokeun we nya. Oh, sok atuh. Sudah deh kudu sedih sia teh. Sugan ke dipake ku dalangnya. Siap. Seeutik-eutik nambahan. Siap. Kitu ge ari laku. Maju heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedih ieu mah euy. $15 tahun. Oke. Perasaana panjak topeng meureun. Dosol.
Di mana eta mimitina dosa Oh nya cena. Aing teh nyaho mimitina. Kuring nanyakeun ka emak ka bapak, tetep bapak teu ngabejakeun di mana eta mimitina dosa. Tuh careurik cak aing ge cak. Bapak maneh jeung mamane teu nyarahun. Karunya teuing. Dosa. Kuring lompat ke kantor polisi. Arek naon? Nanyakan permasalahan dosa di mana mimitina. Ribut mun bapak polisi. Ribut eta bapak polisi ngaluarkeun anjing pelacak di tanyakan dosa. Kepanggih teh ku anjing. Deulilah eta anjing dititah ke polisi baralik deui. Bari gara rodeg. Heueuh. Si horeng mana horeng geuning dosol teh. Aya nu ngabejak. Saha? Bapak RT. Bapak RT. Heeh. Kumaha cenah cek Bapak RT? Cek Bapak RT teh lain salah emak, lain salah bapak. Saha anu salah? Anu salah mah Maparaji. Geuning nyalahkeun Maparaji. Nya meureun teu puseurna panjang teuing. Mung sakitu eta dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Urang ge sarua erek saja. Musin kada musin. Geus. Hah? Ye di mana sedina ieu aing? Acikena aing keur ngomong wae. Tadi. Sia teh ngomongkeun dosa sia, aing geus sedih. Wah gero sia teh. Sia sedih teu. Sedina naon deui betul dosa sia, dosa. Wah, berarti teu rame atuh. Suwe aing. Sia naon? Urang ge boga erek sajak. Sajak. Judulna Kiih. Wah, nya puisi judulna Kiih. Nah, Kiih eta aya 3 sora. Hahiji. Kiih hiji Kiih Parawan. Kedua. Kiih Randa. 3. Kiih Nini. Kumaha lamun Kiih Parawan? Lamun Kiih Parawan sorana seprit. Lamun Randa. Lamun Kiih Randa sorana Coca-Cola. Ieu pelebah nini. Tah aing anu watir mah Kiih Nini. Kumaha sorana? Sabarang aya Nini rek ka sumur ku urang diintip. Kumaha? Si horeng sorana teh Orson. Aduh garelok kabeh mah. Aduh. Lain ieu ngomong-ngomong, Kunaon? urang ge boga babaturan. Babaturan aya 2an. Heeh, can datang ieu ka mana mah? Papisah sih. Papisah meureun. Babaturan 2 deui. Cacah 2 wae gelo kumaha nu 2 deui meureun. Yo. Ben, Si Doris. anak monyet. Aduh, ieu. Teuing. Bapak yang ui. Oh, eta huluna dijegugeun. Doris. Sia naon? Tuh hidung. Ayang ke mama yang ui. Seteng aing puyeng atuh. Ngalawan sia maka kolot ke geuningan. Ayang ke mama. Yang ke mana? Yang ka mama. Ayang nenek. Ayang ui. Doraka teteh sia teh. Naon atuh? Yo, emang aing resep boga anak sia. Cina pae sia teh tedekeun pae. Doris eta anak maneh? Anaknya tibang menang nuluykeun. Oh, Astaga. babarasiki meureun. Menang nuluykeun. Oh, tadina pamajikan teh memeh dikawin teh salingkuh jeung domba. Eh, Jadi kos kieu anakna. Nyakos kieu. Buset. Eueuh nu goreng deui teh. Tong kenceng teh ngatuh sia ieu. Aing kumaha ngomongna. Kade Kiih ke. Ayang ke mama payang ui. Gede doraka keke. oh sia nalipukan wae. Iya.
Ujang ceurik wae emang hayang naon sih? Hayang randa. Oh, buset. Goblok yang randa. Ya Ujang mantong maka hayang randanya. Sakola we Ujang masih benernya. Ah, saya sekolah. Tuh. Sekolah goblok. Doraka goblok. Siapa kok? Oh idang bapak sia. Ada modal sebenarnya. Oh, Belum ke budak ke gitu. Ya budaknya diogok. Sakola we Ujang mah sakola sing benernya tuh tinggal itu ayoga ngadalangna beres alus Ujang sakolanya Jang. Mau sekolah goblok Dah di podaran ku aing ya. Aing kesel jadi teh. nah bapakna mah moal kesel dah karunya. Sia bapana teh ngajedog wae. Yo beres ya teman-teman teh aing mana pegel ieu. Tuh bisa ngadidik tuh dah kako anak teh. Ya Ujang mah sakola we sing benernya ya peujeun abah teh sakola Ujang mah sakola sing jadi jelema bener pinternya. Ya pamarentah ayeuna ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang jadi naon? Sok. Ngomong. Hayang uwi. Tuh hidang kalau digoblokan. Kuat kan dibandingkan gitu po. Sia. Aing karunya Masih amat. KDRT ya. Nyaan jadi bujur lagi nyaan nih. Wah, itu. Nyerinya Jang. Kalaudan goblok nyeri Aing aing. Coba ya. Siapa ambak? Nggak. Ngus. ribut jadi ayo. Boga anak teh kos kieu geus Doris. Kunaon sia Aing muringis? karunya atuh. Muringis kunaon? Aing Kena irung golek. Jang. Ais ke Abah yuk. Ais. Anjir. Aduh. Goblok. Yuk. Kanjut aing udah dikutak-kutak atuh. Sing bener sia teh. Hayang naon? Hayang naon? Hayang uwi gejrekin demo Moal aing ngabager. Ager. Aing ngantos kos bapak sia. Hayang uih. Ojeng bapak yuk. Yang aing. Heeh. Aing karunya atuh kos kieu. Ngeri cangkeng aing dah. Nyaan sia ka dieu tah. Oh sina modar lah. Karunya. Nyawayana sia hayang mimilu mah kudu kitu. Da tadi nama eueuh jatah eueuh. Oh. Nya uing ngaunggal peuting ge kitu we ngangais budak da meureun anak uing mah meureun wayah ge teh harees we di imah. Uing demi ngala duit ayoga kajeun dibelaan ngangais anak monyet we kieu. Iyuhan. Diajakan ongkong ngece malu. Oh. Oi. Oke mah ajakan Ajakan naon? Cicing goblok. Budak gongna teh. Hayang diajakan. Ojeng aa. Jeung aing gaji dewek. Kamuran akang. Heeh. Tah, mun hayang diajakan ku dewek, daek jadi kukumul. Wae dipake ye. Kukumul. Kukumul. Baiklah. Daek. Heeh. Penting mah. Iya. Sia Ampun. sama ngala duit teh nemen banget. Muah garalak jeung lawak ieu mah yeuh. Unggal peuting aing dijagugan we teh nyaho sia asal tasna beugi aing kolesterol naik. Geus tong ambak-ambakan. Pan bapak mana jiwa seni. Asup we ka jiwa seni. Oke. Ya, kela. Entong waka asup jiwa seni heula. Urang erek mere rejeki ka maneh boga duit 20.000. Maksudna? Maksudna ke cokot duit urang. Heeh. Nginjem kenong. Oh, nginjem kenong Anu cenah. leutik we kenong. Anu alit we anu alit. Punten anu alit we Jang tong Cek aing ieu kira-kira dek ieu babahan ke sia teh imah mawa kenong ge. mawa eta oge. Katinggaleun. Jadi maksudna kumaha ieu? Duit dituruban kenong. Heeh. Terus? Cokot duit leungeun ulah adek kana kenong. Oh, gampang. Gampang ngotiung. Make tiung. Pan kenong berat. Lamun diangkat kenong rek murah ditampan make naon.
Apaan teh aci? Wah, Hese atuh. Coba maneh capit atuh kumaha dicapit. Ayo terus. sekolah tuh. Lain meni hararenak sirah. Pan sidik ngiluna ge kakarak. Gelaran nyur. Kumaha? Oh dicapit gitu, diangkat benang gitu. Hese euy. Ya. Lah, Hese atuh ka mana-mana ge. urang dek nyokot duit di jero kenong tapi leungeun urang moal adek kana kenong. Wah, moal bisa atuh ah. Moal bisa. Moal. Tapi kudu aya syarat. Oh, syarat. Syarat. Syaratnya naon? Syaratnya nya duit. Waduh, siapa duit? Paneangkeun aing duit syaratna. Waduh. Moal nyoba kenong urang. Jang sia Ah, bawa salah nita aing nya. Urang perlu pembuktian. Bukti urang Sia lamun teu nyata awas ku aing dibeuleum sia. prenggoskeun beung urang. Wayana sia ples. Neangan syarat. Aya Pak Haji Ade. Pak Haji Ade, Buru. Haji Besan. Robi Oh, bengkel. besan. tadi ge ngaburu-buru wae. Sok. Sok, panggil. Syaratna Panggil. Lamun ieu duit bisa kacokot, syaratna sabaraha duit? terserah eta mah. Rek 1 juta ke. Oh, geuning gedean syarat daripada ayoga ngadalang. Keula kumis aing murag. Eta mah syarat mah sabaraha wae. Nah eta mah syarat eta mah. Pak Haji Ade mah tara mere 50. Tara, Tara mere 100. tara, Tara mere 150. tara. Emang sok sabaraha sih merena? Nya tara weh. Ye. Iya. Demi urang hayang nyaho sulap, Buktikeun. Buktikeun. buktikeun yeuh kajeun sia mah goreng ieu. Bau sebut tadi. Pak Haji Robi aya. Ya, Ayo buru sia turun. Baraya ngampar aya. Kang Eh. Kang. Oh. Bantuan kumaha? Kenong. Kenong. Duit syaratnya. heeh. Wow. Kang, atuh batuan Kang. Heuh, bantuan kumaha? Injil mah teu 5.000 we. Yang naon sih teh? Kerja bawah. Naon hartina sih teh? Iya ngangkat kenong jerona ya gini. Kang. Heeh. Entong make leungeun. Cicing aku ber. Heeh. Terus Make lengan. nya Kumaha Kang? teu apa carana? Kumaha Kang? Lamun teu meunang make leungeun, matak naon make huntu. Sorry. Tapi saya sedinya. Sanes ka ieu, sanes punten. Ya, Galak dalang teu euy. ya. Papatahan ya barudak kana maawak bahan kene geus kolot tong teuing gede ambek. Sing sabar, dihina dicaci sing sabar. Inget ka omongan kolot ceuk kolot ge nu sabar sok pondok umur. Dah eta. Panjang umur. Panjang-panjang teuing sia nu goreng hirup mah beuki loba wae nu goreng. Iya goreng eta. Oh. Nges tong ngacebrak wae turun sia. Hitung-hitung songam we songam. Nah iya buset batu alif tak petak. Ya, Nih tadi wae nih. demi urang hayang nyaho sulap, Oh. aing nyolo linbad sulap pesulap merah can jiga yuk pesulap yuk. Pesulap yuk. Arek moal ieu. Eta mah nyaan kaletak ku sia tah. Ih, geuleuh aing. Heeh. Ayo buru sia, turun mah turun. Ya, Itu kan kabar kita Bang. iya. Ngomong naon sia? Pak Haji Ade. Itu sia karep. Pak Haji Ade mah jauh teuing ieu weh. Bapak Haji Robi pupuhu baraya ngampar Karawang. Aya keneh. Aya Oh. Oh, di bah pendul ge Asep. Asep, aya. Asep Cicing lah. Iya nu ngomong. Kang batuan tuh Kang. Ya ilah. Teh bantuan kumaha ya aing teu nyaho teh. Kumaha carana? Nyatong yang akang atuh jeung aan atuh. Tapi gue dalang luweun. Tuh, turun buru, ayo buru. demi sulap. Hese ieu. Hula tinggi suku pabelit ih. Buru. Oke, hula gober. Ngarese. Sok.
pupuh baraya ngampar we Bapak Haji Robi. Ya. Iya bener ente sia. Oh aya. Buktikan urang among geus aya syarat. Cokot duit leungeun ulah ada kana kenong. Moal urang moal adab. Aisyah. Baraha we. Ayo sia meunang na sabaraha we. Kone aing nu era nu beungeut aing we. Sok tegituna ge budak Angon Karawang Araraya tuh. Ayo boro. Sok. Arah rese sia mah. Diajak usahana teh arah rese banget. Tuh Pak Haji Robi tuh. Eta. Oh. Tah Pak Haji bere eta budak duit, mun Pak Haji mere duit ka budak ye hitung-hitung nyalawatan we. Nyalawatan saha sia? Nyalawatan saha? Anya saha we aing anu deukeut. Bener, bener siap les, bener. Tati budak Angon Karawang. Tuh, Pak Haji Ade tuh beruan Pak Haji Ade. Pamumuh deui. Pada sum. Hayu. Ayo sok. Urang jadi kos kieu geuning ber ngabelaan sulap. Ye nya kumaha we nambah-nambah urang job. Apa sia? Aing titah kitu tadi. Sia nyaho teh tereh munggah goblok. Pan panggilan eueuh deui ngari ieu-ieuna aing. Oh. Ayo boro-boro ka dieu boro. Urang siapkeun. Buktikeun ayeuna. Kon. Tenang. Moal kebutkeun ber, kebutkeun. Tenang. Kebutkeun ber, kebutkeun. Ya. Kebutkeun cing hayang nyaho Ya. bener. Waduh. Tenang. Pak Haji Lah geuning anggar keneh geuning. Ih, kedeung pak beriak. Moal. Moal. Tenang. Urang siapkeun nya. Geus aya syaratna. Aya, sok. Hei, buktikeun ku urang. Ayo bro. Eta si Asep ge haja-haja. Warlok lagu we Cekel ku maneh. Sok, asupkeun duitna. Asupkeun ka ditu. Berani kita Sok, nih. teu di ditu. Handapun kenong. Geus udah kan. Sok di nyata gigireunana. Kang bagi dua Kang. Bagi Sok, dua. Udah ge. Oh, kajeun. Kege aya di sia tanah kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Bener sih awa deui. Bener awa deui. Buset tadi ge tadinya. Ku aing rek ditanyakeun coba. Ya Goblok. Tata pulang. Telenges sih ya. Ya, cekel kadinyakeun. Urang buktikeun, urang moal nyoba kenong. Iya ber. Yolah Yes. kuban heula. Hah? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Karuhun Cibeker. Pangbijilkeun lah duit kuring di dero kenong. Tah duit eta. Sia teu nemponya. Eta di jero ieu. Tah. Wah, teu percaya aing. Sia teu percaya. Teu. Buka kenong. Buka ku aing. Aing nyekel teu kenong. Aman duit aing. Goblok modalna sakitu meureun. Bener eta reuh bangsatna teh. Ayo ga Nya sia mah teh nyekel aing, nyekelna mah. ngabodorna teh teu rame ge mata duitkeun. Rame yeuh. Kang, Oh, ada sim kuring mah tibang tamu undangan. iya. Rupina ti saparakanca sim kuring mung sakitu. Heeh. Boh bilih aya kekirangan nyuhunkeun dihapunten nya Kang nya. Sami-sami gober hapunten ti abdi oge nya. Mohon. Nuhun tos ngahibur pangarsa Bapak Hajat. Beres. Kasehan agober sing panjang yuswa. Amin. Pondok napas. Cohor we. Panjang napas. Mohon Kang nya. Bisa rehatnya mamanyin adorisnya, aples sadayana. Oke baik bareng ah. Ayo, assalamualaikum. Aya meureun. Aya alam tenang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Hatur nuhun tepuk tangan ah kangge agober ah. Alhamdulillah. Iya siap. Aduh. Uy. Kasep banget. Kuring emang bobot ke sia ya we. Caca banget kita jahat sama kalala awewe kamu aku bujuk aing meureun. Batur mah artis pamajikanna ge. Kang Cepot dadah. Dadah. Abdi di jurunya Kang. Siap. Abdi nunggu ke buyaranana. Buyar. Oi.
Moro naon? Hayu. Ampun. Buat kapasya gitu dulu. Heeh. Bener we euy, putang dikebutkeun mangre berayek di hujan deui itu. Keun bae. Geus kumaha tuh? Salah ngebutkeun leu. Heeh.